Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang lajengkeun deui kana hanca bagian anu katiluna dina isi wasiat dina uga wangsit Siliwangi. Mangga urang regepkeun baraya. Sakabeh turunan dia kungaing bakal dilanglang, tapi ngan di waktu anu perlu ngaing bakal datang deui. Nulungan nu barutuk mantuan nu sarusa, tapi nganu hade laku lapahna. Mun ngaing datang moal kadeuleu moal kadenge, memang aing bakal datang, tapi ngan kanu rancage hatena, kan weruh disemu anu saestu, anu ngarti kana wangi anu sajati, jeung nu surti lanti pikirna, nu hade laku lampahna. Mun ngaing datang teu ngarupa teu nyawara, tapi mere ciri kuawangi. Timimiti poe ieu pajajaran leungit ya alam hirup, leungit dayeuna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak jabat tingaran pikeun nu mapai, sabab bukti nu kari bakal rea nu malungkir, tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba supaya nu laleungit kapanggih deui. Nya bisa ngan mapaina kudu make amparan, tapi anu marapaina loba anu ari aing pangpinterna mudu aredan heula. Engke bakal rea nu kapanggih sabagian-sabagian, sabab kaburu dilarang kudu disebut raja panyelang. Aya nu wani ngorehan terus tengah hiding kapang larang, ngorehan bari ngalawan bari seuring, nya eta budak angon. Imahna dibirit leuwih, pantona batu satangtung, kahieuman ku handeulem, garimbunan ku hancur.
ari ngangona lain kebo lain embe lain meong lain banteng tapi kalakai jeung tutunggul nyana jongjon ngorehan ngumpulkeun anu kapanggih sebagian disumputkeun sabab acan wayah ngalalakonkeun engke mun geus wayah jeung mangsa na baris loba nu kabuka ngerareang menta dilalakonkeun lilana saban jaman sarua jeung waktuna nyukma ngusumah jeung nitis laju nitis dipindah